A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken syurutul Fatihati utawi pira-pira syaratne Fatihah iku asyaratun 10. At-tartibu sawiji tartib wal muwalatu lan nuli-nuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ari syarat Fatihah ayat 10. Anu 10 menurutkan ieu kitab hiji tartib maca Fatihahna kedah tartib. Nyaeta tartib di dieu menurutkan susunan anu tos kamaklum anu tos dikenal. Tartib di ayat kahiji, kadua, katilu, kaopat ulah dituncal ayat kahiji luncat kana ayat katilu, dan ayat katilu kana ayat kagenap. Nah gitu eta henteu tartib. Jadi tartib di dia menurutkan susunan anu tos dikenal nyaeta dina surah Fatihah. Nu kaduana syaratna maca Fatihah teh nyaeta tuluy-tuluy. Nyaeta di mana macana Fatihah ieu ulah kapisah ku naon-naon. Lamun kaselang ku zikir anu sejen anu mana ieu zikir henteu aya patali sareng salat sanajan saeutik saperti maca alhamdulillah pikeun anu bersin jeung saperti ngajawab adzan dina keur maca Fatihah, mangka eta megatkeun kana tuluy-tuluy. Maka Fatihahna kudu dibalikan deui. Ari salat mah henteu batal. Nya kitu deui maca sholawat. Oge maca la ilaha illallah eta megatkeun kana tuluy-tuluy. Mangka bacaanana kudah dibalikan deui. Tapi lamun zikirna patali jeung zikir salat jeung bacaan salat seperti maca amin saenggeus imam tutup Fatihah, mangka henteu megatkeun kana tuluy-tuluy dina maca Fatihah. Nyaeta syarat maca Fatihah anu kadua. Salajengna wa mura'atu hurufiha lan kaping telune ngaraksa huruf-huruf Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha lan kaping papatne ngaraksa sakabeh tasdidne Fatihah. Salajengna katilu syarat maca Fatihah teh kudu ngaraksa kana sakabeh huruf Fatihah anu jumlahna aya 150 genep huruf. Kalawan diitung tasdid jeung alif dina sirata jeung 2 alif dina waladdallin. Salajengna nu kaopatna syarat maca Fatihah teh kedah ngaraksa kana sakabeh tasdidna Fatihah anu jumlahna aya 14. Sabab ieu tasdid teh tingkah kana huruf anu ditasdidan. Salajengna wa alla yaskuta lan yenta ora meneng yasi wong saktatan tawilatan kalawan meneng kang dawa wala qasiratan lan ora meneng kang cendek yaksidu kang ngamaksud yasi wong biha kalawan sakta qad al-qiraati ing mutus kene bacaan. Wa qiraatu kulli ayatiha lan maca sakabeh pira-pira ayat Fatihah. Wa minha lan iku setengah saking
Ayat Fatihah al basmalatu utawi basmalah. Ulah repeh nu kalimana syarat Fatihah teh ulah repeh atawa eureun kalawan eureun anu lila nya atawa eureun anu sakedeung kalawan mutlak bari henteu aya udur. Tapi lamun eureunna atawa repehna anu aya udur seperti henteu nyaho atawa poho atawa sesak napas nya eta henteu madorot. Ulah repeh anu sakedeung anu maksud rek megatkeun bacaan. Ulah eureun sakedeung anu maksud rek megatkeun bacaan. Beda halna jeung maksud megatkeun bacaan tapi henteu repeh eta mah henteu batal bacaanna. Salajengna kagenepna kudu maca sakabeh ayat Fatihah. Jadi syarat maca Fatihah dina salat teh kedah dibaca sakabeh tina pirang-pirang ayatna Fatihah. Tina sawarehna ayat Fatihah teh nyaeta al basmalatu nyaeta basmalah. Jadi bismillah kabagi. Jadi bismillah termasuk kana sebahagian ayat Fatihah. Kusabab kitu maca basmalah ieu wajib dina Fatihah jeung hukumna sarua sami sareng hukum Fatihah nya. Sami sareng hukum dina maca Fatihah dina bacaan tarik atawa launa. Diriwayatkeun ti Nu'aim al-Mujammir saweurna kuring salat di pungkureun Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka anjeunna ngaos bismillahirrahmanirrahim teras ngaos Ummul Quran sehingga di mana anjeunna dugi kana waladhdallin anjeunna maos amin. Saenggeus aweh salam anjeunna nyarios sanyanyana kuring eta pangsarupana maraneh kana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya riwayat An-Nasa'i sareng Ibnu Khuzaimah. Saur Hafidz Ibnu Hajar ieu pangsohehna perkara anu kawarid dina jahar jeung basmalah. Salajengna wa adamul lahnil mukhilli lan kaping pitune ora nono salah al mukhilli kang nyacat bil makna kalawan maknane wa antakuna lan kaping 8 kaping 8 yen ta ono ya maca Fatihah halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg fil fardi ing dalam salat fardu wa ayusmi'a lan yen ta mereng ngadangu ya si wong nafsahu ing dirine wong al qiraata ing bacaan wa alla yatakhallalaha lan yenta ora nyela ing Fatihah apa dzikru ajnabiyun dzikir kang wewene. Nomor katujuhna tina syarat maca Fatihah teh henteu aya salah dina baris-baris atawa i'rab Fatihah anu mana eta salahna teh nyacat kana maknana Fatihah. Saur Syekh Asy-Syarqawi ari lahnu munggu pokoha nyaeta ngurung kana barobahna i'rab sareng ngaganti huruf ku huruf anu sejen.
tos kitu. Ari anu nyacad kana maknana nyaeta anu mindahkeun makna kalimah kana makna anu sejen saperti ngadomahkeun atawa ngasrohkeun ta anu aya dina lapad an'amta eta metak ngarobah kana makna nya. Contoh misalkeun ngadomahkeun an'amta takna an'amtu nya atawa an'amti. Beda jeung anu hanteu nyacad kana maknana saperti matah kendal anu aya dina lapad na'budu ta ieu mah teu ngarobah makna nyaeta saperti lapad na'budu dibaca jadi na'buda mangka ieu mah hanteu nyacad kana maknana. Kadalapana tina syarat maca patihana kudu keur nangtung atawa gaganti tina nangtung dina salat fardu sakumaha diterangkeun dina hadis Rifa'ah bin Rafi. Idza kumta fatawajjahta ilal kiblati fakabir summa qra bi ummil Qur'an wa bima sya'allahu an taqra'a. Di mana-mana maneh nangtung rek salat tuluy maneh nyang hareup ka kiblat mangka maneh kudu maca takbir. Tuluy baca ku maneh ummul Qur'an nyaeta Fatihah sareng perkara anu dikersakeun ku Allah anjeun maca nya. Riwayat Abu Dawud. Kasalapanana syarat maca Fatihah teh nyaeta Fatihah kedah ka kuping ku sorangan bari ka kupingna teh sakabeh hurufna lamun pangdengena cager sareng hanteu ngaguruh seperti aya gangguan nya. Kasapuluhna syarat maca Fatihah teh ulah kaselang ku dzikir anu sejen anu hanteu aya patalina jeung salat saperti kaselang ku maca la ilaha illallah atawa kaselang ku maca subhanallah. Tapi lamun dzikirna anu aya patali jeung kamaslahatan salat saperti maca amin ya, maka eta mah henteu letak teu kudu balikan deui maca Fatihahna ya. Nah eta jadi syarat-syarat Fatihah teh sadayana aya 10 syarat maca Fatihah dina salat. Sakumaha disebatkeun dina nadam Sundana syarat Fatihah 10 kahijina tertib tuluy ngaraksa hurufna rejeng kudu ngaraksa kana tasydidna ulah eureun lila nu eueuh maksudna genep eureun sakedem maksud megatkeun kana bacaan sanajan dituluykeun aya Fatihah dibaca sadayana lafaz bismillah teka asup ayatna ulah aya anu ruksak hurufna ruksak anu matak ngarobah maknana rejeng kudu
tingkah ngadeg dibacana na salat fardu niat wajib hukumna jeung kudu kadenge ku awak sorangan maca Fatihah ulah sok lalaunan ulah kapisah ku zikir nu sejena zikir nu jeung salat aya patalina wallahu a'lam bishawab.